alladzi khalaqaka nyaeta akhlak kanu nyiptakeun urang sadaya. Kumaha cenah akhlak ka Allah teh Ibu? Hiji akidah sing lempeng, dua ibadah sing leres gitu. Wihan deui hiji akidah sing lempeng, dua ibadah sing leres. Kumaha cenah akidah teh? Teu saalit jalmi zaman kiwari seueur melenceng akidahna, seueur mengpar akidahna gara-gara kabawa ku sakaba-kaba. Matak si kaba antepkeun sina nyaba. Entong kababawa ku si kaba. Seueur jalmi Ibu sahadatna anu teu buleud, sahadat sar'an teu dibarengan ku sahadat munjin. Ngan ukur ngageleger dina biwir we. Praktekna mah patojaiyah jeung sahadat anu dina biwir. Asyhadu alla ilaha illallah. La ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah eta teh napi isbat Ibu. Ari napi teh nganolkeun, ngosongkeun sakabeh makhluk dina hate urang, terus isbat nancebkeun melak ngaseukeun asma Allah kana hate. Ari ngaseukeun mah kudu jero nya. Lamun ngaseuk teu jero bisi dikorehkeun ku hayam. Matak la ilaha illallah. Illallah teh kudu leres-leres nancep kana hate urang sing jero. Bisi babari diacak-acak ku perkara dunia gitu Ibu. Gara-gara duit mengpar ti Allah gitu. Siga duit we nu ngahirupkeun teh kitu nya. Kurang duit siga hayam katutu salaki disegag anak dibetri gitu. Tatangga dibaudan tuh gara-gara kurang duit eta teh cenah. Caroge obona ditongongannya. Caroge Noel teh cicing cenah lah cenah. Nya atuh mah cenah bari Noel itu hayang cenah. Ari mamah teh kunaon cek caroge teh. Amek-amekan kitu burung pipit buah kedong-dong minta duit dulu dong cenah gitu. Nya atuh da keheul cenah sare hayang ngapoe aya resiko 20.000 cenah. Kesel euceu teh jang cenah. Nya teu cukup anak dua resiko 20.000. Tah eta teh beuki mempar akidah teh Ibu. Nu boga cukup mah sanes artos tapi Allah. Nu nyukupkeun lain artos Allah. Naon buktosna tuh jelema di laluhur duit na ratusan miliar anggar we teh cukup-cukupnya babangsat duit rakyat we tuluy berarti teu cukup eta jelema. Jadi cukup mah sanes jumlah tapi nilai mah ukuranna lain jumlah tapi manfaat jeung nikmatna Ibu. Ta eta nu disebut harta barokah teh. Sok we raoskeun geura Ibu. Nalika resiko caroge Ibu ngarasa kurang misalkeun nya dina dinten ieu teh kurang. Nah urang jadi pejet ancur dah henteu nya. Angger we kieu. Teu matak ancur, teu matak nanaon. Artina penghasilan caroge Ibu lain jaminan eta lain jaminan kacukupan jang rumah tangga. Pantorojol milik mah ti ditu ti dieu naon we nya bentukna nama kitu. Bade kukuluban, bade pupucukan, katuangan anu lain pan eta rejeki. Atau naon we kitu aya wae nya ti saha wae kitu. Pan eta teh kacukupan ti Allah kange urang. Lamun urang nganalkeun penghasilan caroge wah karo tulang sigeuna Ibu. Da seueur teu cukup na pasina wae ge kitu. Komo pan seueur ibu-ibu anu tos dikantun ku caroge nanya. Malah tos lalami dikantun ku caroge tapi kan teu singna nanaon teu singna karo tulang kitu araya we lalintuh dugi ka ayeuna alhamdulillah. Artina Allah anu nyukupan rezeki urang mah Ibu. Jadi jalmi anu tos buleud akidahna ka Allah mah sok emut kana carios pun guru Ibu nuju alitna cenah kieu. Nalika euih sakola sok mulung bembem. Hiji waktu biasana aya pulungeun cenah ari ieu teu aya. Sabab teu aya pulungeun akhirna naek we kana tangkal bembemna teh ngahaja maling. Atos kitu teh dituang we jeung babaturanna. Dugi ka bumi ari ramana terus ngajanteng payunan bumina. Surti kana kalakuan anakna kitu nya pun guru keur alit kitu. Nyari kolot mah da naon legok tapak genteng kadek nya ari kolot mah. Jol apal we kana kalakuan budak teh kitu anu araraneh teh. Ujug-ujug nyarios kieu eta bembem menang maling nya cenah maneh. Kenging mulung cenah Pak maling. Mulung maling jujur cenah ka bapa. Akhirna ngaku we da sieun ku kolotna teh kitu.
mohon pacena keing maling da eta mah dipiwara ngangah deui ibu harita keneh ngangah cenah maneh dikorek eta bemben anu nuju digayam teh kitu dikaluarkeun deui tungkul cenah maneh ditah utah harit kana bisi aya bembem anu tos katuang kitu ibu pok teh ramana nyarios tong ngerakeun bapa hareupeun Allah atuh hirup teh dugi ka kitu nya sepuh eta. Jadi nuang barang haram teh bakal ngerahkeun anjeunna di payunan Allah. Allah Rabbuna Karimnya dugi ka kitu eta akidah, pancegna akidah. Pan aya urang mah ayeuna mah nu penting mah aya we kitu nya. Jentulna we badag, jumlahna we katengali badag. Kajeun cenah halal haram oge teu ka kitu. Teras carios ibuna ibu menakan nog meri eta teh cenah dipipireun bumi. Nog meri satos kitu dianterkeun eta nog meri teh kanu gaduh merina teh mang cenah ari tadi ngangon meri dicaketeun eta bumi ece mohon cenah ieu cenah aya nog meri ka kantun wios cenah atuh ece eta mah kanggo ece we sok ae entos dimanggakeun karek eta nog meri teh dicanak urang mah lain mangih kitu anu aya ge tangkalna dibabetan nya digebreg-gebreg buah teh nya disebut mimpi teu amit ngala teu menta pan eta komo geuning sepuh kapungkur mah nya da budak teh kan geuning ngarenai kapungkur ibunya bari can pati seueur jiga ayeuna katuangan ge komo artos gitu cukup ku genyer we tuangeun teh nya kapungkur mah ari genyer teh akan meunang nguner geuning kapungkur mah terus diurabnya bu da budak teh diparab genyer tuluy lalintuh we nya padahal genyer mah teh jadi nanaon sabenerna mah mereka kembali ibu asup eta keluar eta ramang deui we genyer gitunya tapi alhamdulillah saruksesnya kunaha tiasa kitu sabab nini aki urang kapukur ngajaga kaberkahan tina rezeki halal ibu teu sieun anakna 8 teu dahar kitu teu sieun anakna 10 teu dahar da asyhadu alla ilaha illallah anu ngahirupkeun anak-anak urang mah Allah anu nyukupan rezeki mah Allah tah eta anu ayeuna teh tos teu araraya dina akidah urang-urang ayeuna teh kitu. Jadi urang teh sing panceg aya nama urang mah keyakinan urang, akidah urang ka Allah. Lamun dina usaha mah ulah ningali jentulna meureun ibu kitu. Nu penting mah alit nirilik barokah. Mata konsepna ge saeutik mahi loba nyesa eta teh kitu. Sanajan leutik nirilik tapi barok meujeuh we jangna nahaon ai barokah mah nya. Tuh cup di mana butuh cukup. Butuh meuli motor cukup butuh meuli mobil cukup da butuh bahasana ge lain kahayang pasti ari ruang lingkup dina kabutuh mah cukup ibu da harta mah lamun saeutik teu pernah mahi loba teu pernah nyesa artina urang teh kedah tanda tanya ngalana kumaha eta teh jeung sumberna ti mana teu ngali nyiruan ibu nyesepan kemang-kemang laleutik tapi ngahasilkeun madu anu luar biasa mangpaatna nya aya deui laleur hejo ibu ceuk laleur hejo teh kuring atuh nu hade mah jentulna badag tuh anu diisepan ku kuring mah padahal bangke muning eta teh nu penting mah badag we padahal bangke kumaha hasilna eta laleur da teu jadi nanaon nya jadi geuleuh we balarea paling eta laleur disemprot atau digeprek ku senal kitu teu saalit tah jalmi teh nu penting mah katingali jentulna katingali badagna da udaga nafsuna teh bertingkat berkilat berpangkat tepi duli halal haramna persis eta mah jiga laleur hejo tadi nya ibunya kumaha akhirna lain kalah bagja nu puguh mah dibalangsakeun we engke akhirna dipejetkeun ku Allah gitu minimal dicabut katenangan jeung kabagjaanana gitu dina hatena urang mah kedah jiga nyeruan wios alit oge nu penting mah hade halal insya Allah bakal jadi madu kadituna anu luar biasa nilainya gitu ibu mahal hargana mangpaat we kadituna jang balarea tengali madu jadi ulah seueur nungtut kacaroge gara-gara sagala kahoyong diperbudak nafsu misalkan pan kita jadi riuh anu luar biasa ibunya karung sing luar biasa lamun nungtut kacaroge anu teu pernah kahontal ku anjeunna jadi sing sabar we nalika saalit teh kitu ibunya jadi lamun teu sabar teh artos saalit teh pasti pasea eta teh ibu jeung caroge teh dijemel budak oge ngahutang tak ka warung ka ditu ka dieu pan nya kitu geus jutaan karek nyarios ka caroge cenah atuh hutang ka warung tos jutaan ieu ceuk caroge teh ngerakeun atuh cenah make ngerakeun kitu
da ngan 20.000 pan tadi ge sapoe manya cenah budak di Paraban ge nyer wae kangkung meureun talibra dibere kangkung mah cenah budak da budak teh hayang lauk hayang daging geus untung cenah si Eje mere nganyuk oge eta era carogenana teh cenah leos we ka ditu malipir nginjem duit gali lobang akhirna mah anger we anu nganyuk istri dibayar ku artos nya manya ku caroge nya moal daekeun tukang warung oge ku caroge punten cenah ece abdi cenah bade mayar hutang ieu ku caroge jabah hideung tawek wok ya sanu daekeun kitu nya tah eta teh akidahna teu buleud ibu teu nekad ka Allahna mengpar ka mana-mana urang teh nya dianggapna ngahirupkeun teh artos dianggap nu ngahirupkeun teh sangu nya geuning buktina ibu aya nu teu nuang sangu hirup we dugi ka ayeuna nya artina hirup mah lain ku sangu gitu ku Allah tapi dah kudu ikhtiar atuh cenah jang urang teh kudu ikhtiar ta eta tugas urang mah ibu ikhtiar maksimal hasil tawakal nya lamun kitu mah moal aya jalmi mengpar ibu ka Allah nyebat teu adil pan aya di antawisna teu adil cenah Allah teh ari tatangga beunghar ari abdi meuni hese cenah kieu net teh semplek nincak semplak iraha cenah batur siga urang nya maksudna iraha urang siga batur gitu tu adil pangeran teh coba eta kedah sahadat jeung tobat deui eta murtad nyebat teu adil ka Allah teh apan aya geuning carita ngiuhan cenah jalma dina tangkal caringin nya gigireunna teh aya waluh gede buahan eta duanana teh nya caringin buahan waluh gede meupeui kitu tu adil cenah pangeran teh caringin tangkalna gede buahna leutik ari waluh buahna gede padahal areuy cenah kuduna mah buah caringin sagede waluh kitu nu adil mah atawa tangkal waluh sagede caringin eta cenah nu adil mah karek beres ngomong kitu ai kepluk teh buah caringin ragrag kana sirahna bu kana munanana da eta mah ngahulang jelema adil oge cenah bener Allah teh coba nya lamun caringin sagede waluh gede pejet cenah hulu abi karege bieu nyebut teu adil ayeuna geus nyebut adil tuh nya gampangeun ku Allah mah aya deui carita jalmi kapegat macet ibu tujuanna ka bandara cenah ka bandara pesawat gitu amuk-amukan di jalan eta keur macet teh nyarekan ka pamarentah dasar cenah pamarentah teu make uteuk jalan hayo dibangun berang-berang hayu macet cenah ieu jalan degedean ari nyentol cenah di atas tol teu balik cenah ieu kumaha pamarentah teh bari anger eta ibu macetnya teu sugan jadi lowong deui jalan kuladang amuk-amukan teh dah henteu pasti cenah ieu moal kaburu naik pesawat teh ari datang teh ka Bandara Soekarno-Hatta teh ka ditu ka Jakarta bener ibu maaf cenah pesawat Lion Air anu ditumpakan ku bapak mah sudah take off teu ngaleun tuh ceuk aing oge cenah teu kaburu tah gara-gara macet cenah piraku diacak-acak mah jalan tol cenah kitu tuh kukulu tuh saya bari kukulintingannya jelema eta gara-gara macet aijol teh pengumuman mohon perhatian pesawat Lion Air nomor penerbangan anu dimaksud teh ragrag cenah ibu di Karawang kabeh panumpangna cenah maot ngarumpuyuk awakna teh bu alhamdulillah cenah Gusti abdi kapegat macet ari tadi kukulutus amuk-amukan kana macetnya ayeuna alhamdulillah tah jalmi anu akidah tos panceg mah ibu yakin dina hatena teh teu sadaya perkara anu aweun numutkeun urang aweun numutkeun Allah aya kalana awon saur urang sae numutkeun pandangan Allah mah kitu wa asa ang takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa ang tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum jadi yakin weh kitu dina hate teh sadaya perkara anu dipaparin ku Allah ka urang saat ieu ta eta teh perkara anu yang terbaik kanggo diri urang kitu di pasien miskin alhamdulillah abdi mah miskin ge sehat kitu we ibu batur mah loba duit geuning ngajelepang di rumah sakit cuci darah tuh abdi mah panyakit lagi alhamdulillah sakuroromeheun tuh nya roromeheun mah penyakit kutukan ibu da teu aya bahasa Indonesia naon cobi perpecahan antar suku palingnya da teu aya hapur mah leuheung panu tuh ai roromeheun mah teu aya merombeh nya teu aya cenah batur mah beunghar panena oge ratusan ton nya tapi dahar nage di gram dah diabetes tuh nya
kabeli doma cenah unggal poe batur mah nya, tapi ngadar daging doma na teu meunang da darah tinggi nya. Darah tinggi apa teh Bu? Darah tinggi maksudna nama. Abi mah cenah ngadar doma oge dicaklok ke jeung huluna cager cenah alhamdulillah. Sangu saboboko da alhamdulillah bobokona ge diuapkeun tuh. Abi mah tara gering alhamdulillah kitu. Jadi nikmat we ibunya lebar gitu hate teh senang. Jadi beunghar teh hate saur Kangjeng Nabi ge laisal ginaan kasrotil arod walakinal gina nafsi. Anu beunghar mah sanes loba harta jeung bana, tapi anu disebut beunghar mah beunghar hate lebar gitu. Tatangga meser mobil alhamdulillah. Si Ece eta mah kapeser mobil pipirining abi. Tatangga boga mobil mah meureun aya kepentingan saula sali teh bisa nyewa tuh nya teu kudu jauh. Sakalian ka pasar teh bisa nebeng gitunya. Ta eta teh celik putih celak herang hatena. Ta jadi lamun jalmi tos acak-acakan mah akidana ibu ningali tatangga ngadamel imah pan nyeri sirahnya. Tatangga meser mobil nyeri waos teh tuh. Nyut-nyutan. Tatangga maju dagang muriang kadituna. Tatangga meuli parabola, meuli paramek darieut nya. Tatangga tumpak mobil alus manehna tumpak ambulannya rugi pan eta teh tah eta. Jadi akidah teh tos acak-acakan. Jadi jalmi anu akidahna acak-acakan maka ditu sirik pidik jail kaniayanya. Saur sepuh mah iren pinasren dudu pakru rumpak teu kaopan teu payaan gitu. Tah eta teh lamun tos kitu teh urang teh taroskeun deui sadat urang teh tos leres teh acan ieu teh kitu. Tah eta hiji ibu pangintennya akhlak ka Allah teh hiji akidah sing leres, anu kaduana ibadah sing sae. Naon ibadah teh nu pokoe urang mah nyaeta salat kadewe urang mah salat teh nya lamun ceuk guru pribados mah cenah salat teh kudu dur cong, di mana dur urang teh cong cenah kitu. Ulah dur keke cong, dur keke cong, dur beduk lohor kewe cenah cong we setengah tilu gitu. Jadi orang mah kudu dur cong, hayya ala sholah, jadi langsung orang teh siap-siap gitu. Teta akhlak ka Allah teh tepat waktu dina sholat tilanan gitu. Nya sanos orang gaduh kasibukan, pan saleresna ibu kasibukan nu aya teh eta teh nunggu waktu sholat saleresna mah. Da ibadah pokona teh sholat, dagang ibadah sanes ibu. Ibadah, dagang ibadah, tani ibadah, kuli ibadah, ngaramet ibadah, da urang teh nganapkan anu jadi kulawarga. Ngeun eta ibadah anu bieu moal aya hartina lamun noler-noler karena salat. Sabab tihangna salat mah kitu. As-shalatu imadudi. Lamun salatna ruksak amruk atau ibadah anu lainna ge kitu ibu. Siga tihangna rubuh misalkeun, bumina ge pasti rajetnya ngagubrak. Mata rugi pisan lamun salatna katoler-toler gara-gara kasibukan gitu. Nyapan urang teh ibu diusik malikeun ku Allah nya. Tanaga urang ti saha ti al, urang tiasa mikir ti al, pakasaban urang ti Allah, bebas ngarenghap ieu urang kan ti Allah. Oksigen ku urang teras-terasan udara direnghap ieu. Urang hirup normal gitu kan ti Allah. Kagenahan hirup urang ieu jiga kieu Allahu Akbar. Anggota badan orang ieu fungsi anu normal ieu teh pan ku Allah. Bari teu aya kurangna teu aya ibu. Jeung teu aya hilapna Allah teh ka urang. Jeung teu aya kulirna kita Allah teh ka urang nya. Ayeuna Allah marentahkeun salat. Anu sabenerna mah jauh teu sabanding antara parentah jeung nikmatna ibu. Nya parentahna mah ukur hiji dua. Ari nikmatna teu kaitung leres teu Bu. Nah urang jadi kulir ngalalaurakeun kana salat parentahanana nya. Bari salaresna mah kautamaan jeung kauntungan salat teh lain jang Allah ibu, murni kanggo diri urang. Nyaku pribadi kantor dicontohkeun jiga budak alit di orang ibak ku ibunya. Terus eta budak teh kulir di orang ibakna teh saha anu rugi ibu? Nah ibu atau budak? Nya budaknya. Da ibu mah teu rugi saeutik-tik acannya. Manehna we nu rugi mah nya kucel baunya, riged jeung kotor kitu awakna. Da ibu mah teu rugi. Ngeun paling kadituna ibu jadi bendu ka budak jadi amek sabab teu naon Bu? Henteu nurut teu ngawaro. Sabalikna lamun budak ngawaro saha anu untung ibu?
lamun ngawaro karena ibakna anu untung ibu atau budak nya manehna we urang mah teu untuk saeutik-tik acan sagerna jang manehna seungitna jang manehna bersih jang manehna laras kitu ibunya kadituna dipikanya we ku ibu ai tos dipikanya teh ya murang kali sagala digolosorkeun nya ari nya teh nya gara-gara naon eta teh gara-gara nurut ngawaro tah kitu deui urang ngalaksanakeun parentah pokok ti Allah lamun urang mentingkeun merhatoskeun tepat waktuna pasti Allah ge bakal mentingkeun ka urang sabab Allah ge tos nyaah ka urang da mentingkeun gitu sabalikna lamun urang ngalalaworakeun noler-noler kulir kana ibadah anu pokok anu salat teh ya ulah heran lamun sagala rupak ibu sabab Allahna bendu ka urang jeung lamun urang engke-engke salat salaresna mah ibu bisi umur urang teh henteu dugi ka engke kitu maksudna mah eta teh so urang teh engkewe emang arek dugi ka engke eta umur kitu he komo eta mah waktu isya nya ibunya eta udah rumah salalonang teh geuning panjang waktu teh kitu hawana teh engkewe kitunya komo da kagok aya si Andin jeung si Alnya gara-gara tante Elsa cenah ngaganggu wae ka si Andin nya untung cenah eta tante Elsa na di penjara tuh kan jadi eleh ku si Andin jeung si Alnya jadi aya nama salat teh kedah dur cong ulah cong dur bu ulah cong dur ari cong dur mas cong salat lohor ai dur teh asar asa kakarek bieu cenah salat lohor teh nanggeus dur deui bedug asar nya da jam 3 salat lohorna jadi kaberat urang kana salat teh ibu akibatina urang teh can pancegna akidah urang gitu keyakinan urang ka Allah sahadat urangna mata anu kapikiran ku urang teh dunyana we kitunya karesep kana dunyana we anu kapikirna teh gitu sanes ulah tapi kudu imang gitu sakalian ibadah urang mapan seueur teu ikhlasna ka dituna kitunya sing ikhlas ibu dina ibadah teh kumaha ari latihan ikhlas teh ibu emut keneh teh hiji urang latihan ikhlas dina hate teh ulah sagala hoyong dikanyahokeun ku jalmi amalan wajib mah sunat dipikanyaho ku jalmi ibu misalkan ibu bade salat lohor suruh murang kali teh bade ka mana salat lohor suruh batur teh bade ka mana salat lohor tata teh sunat supaya jadi panggeuing gitu lamun amalan sunat tah sedekah tahajud kitunya duha saum Senin Kemis atau saum naon ke pasunatan anu aya eta mah kudu latihan ngarahasiakeunana kitu ka batur ameh bersih hate urang tina ria teh hayang katengali sabab lamun urang ria wah dina hate amal kahadean urang teh hangus ibu gitu ruginya anu kaduana latihan ikhlas teh ulah sagala hoyong katengali ku batur ulah sagala hoyong katengali pan urang mah lamun aya batur salat teh tartibnya Allahu Akbar meni lekoh babacaan teh teu aya we batur eta abretannya teu ka cungkeling cungkedang siga nu kasurupan nya eta salat ta eta teh teu acan ikhlas alamun kitu teh ibu leuwih sibuk ditilai ku jalmi ditengali ku jalmi daripada sibuk hayang katengali ku Allah jadi aya jalmi arek teu aya Allah mah aya kitu dina hate teh jalmi ningali jalmi teu ningali Allah mah nyaksi kitu entos we kitu anu katilu latihan ikhlas teh ulah hoyong dipuji ibu pan sok aya kalana lamun dipuji sumangetnya henteu dipuji teu sumanget disepirakeun we ku jalmi teh hancur we sumanget teh tah berarti urang teh teu acan ikhlas karena Allah eta ibadah teh anu karena Allah mah lempeng we kitu batur muji nya urusan anjeunna jadi kahadean jang anjeunna batur ngahina nya urusan anjeunna kitu jeung Allah gitu urusan urang mah tong ngadamal kaawonan ka batur sakitu we terus we ibadah anu sae urusan urang mah nya terus we sae ka batur gitu mudah-mudahan urusan anu dilakukan ku urang teh ditampi ku Allah eta 3 4 latihan kaikhlasan teh naon cenah ulah hoyong dihargaan ibu urang teh yang dianggap spesial dianggap penting gitu ulah jadi salaresna lamun hate hayang dianggap penting ku batur makin nyeri hate teh ibu sabab teu satiap jalmi resep ka urangnya pasti nyeri ibu mata entong hoyong dianggap penting tong dihayang dihargaan ku batur teh biasa we sabab da sabarna aslina urang teh teu aya hargaan seueur hilap jeung dosa pan babolokot ku dosa urang teh nya kitu teu pantes dihargaan ku jalmi teh matak biasa we lamun aya nu nganggap penting teh
aya kapribados pan selamat datang cenah ka Sehuna Al Mukarrom Aajun cenah kitu pada nyambut pada nyuman eta panangan da eta mah hate ngarempeyak ibu salaresna mah abdi teh teu pantes diri teh diistimewakeun kieu teh teu pantes padahal da aslina mah masih jauh keneh tina soleh teh kitu nya sabeureum pamun teu teh payunan Allah. Jadi biasa wae gitu orang tehnya ulah hoyong dihargaan. 5 latihan ikhlas mah ulah hoyong dipulang tarima ibu. Jadi latihan ikhlas mah ulah hoyong dipulang tarima ulah yang dibalas budi kitu ku jalmi bade bentuk nuhun bade bentuk ngabales ku artos ku materi deui entos we bleng lakukeun pohokeun kitu ikhlas mah hanya memberi taharap kembali bagai sang surya menyinari bumi tak kitu lagu paud mah nya tak kitu ibunya urang teh akidah teh kedah panceg ibadah kedah sae ibadahna kedah ikhlas. Mudah-mudahan aya manfaatna khususna kangge abdi nyalira umumna ka ibu sadayana leresna murni lungsur ti Allah lepatna murni tina kabodohan pribados. Kalayan ditutup ku doa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.